Kang, kurang penting aku digebukan Ah, Saha? Mau we? pada naon maneh nepikeun ka urusan jeung Mang Uhe. Urang teh digebug, untung we pamajikan nyaran. Karunyan ka urang. Pada naon? Yeuh, urang rek nyarita. Tapi ulah bebeja nya. Da urang era euy. Nya moal sok bejakeun we. Pada naon maneh nepi ka dibugem kitu ku Mang Uhe. Yeuh, urang teh ek paling jambu. Pitanya hoan. Ih, nya tuh untung maneh teu bonyok ge. Da urang teh kagoda euy ku jambu. Bebudak setan atuh euy eta mah. Ih heueuh. Ih heueuh, pangna maneh nepikeun ka anyawan kitu kumaha? Terus pan urang teh geus naek. Pan nu apaleun poek. Terus Nah, ai keur kitu, kakak lagi kementik jambu, keluar nu bogana bimoli pamajikan Mang Uhe. Keluar rek ngumpul, rek sorona teh kecewas. Atuh urang teh seuri teu kuat, nepikeun karagrag geura urang. Aduh, atuh kanyahoan geura. alah ai maneh nya heueuh atuh. Eh, untung bimolina bageur. Jadi we teu jadi digebugna. Alah, mangkaning Mang Uhe teh jawara MMA baladna Pekuitok. Pan heueuh, urang ge puguh sieun eta geura peureuh pangge sagede jeruk bali. Heeh, pan ramona ge sagede cau Ambon. Ih, Eh, uyuhan. pan mantak engke mah urang mulung moal maok. Jadi we kapok urang mah. Ih, ulah mulung oge atuh Kakak. Teu meunang ngerakeun jeung ting bebeja kana bogana da. Angger kudu aya ridho ti nu bogana. Atuh ari kitu mah mulung randa ge teu meunang nya. Ih, lain kitu. Da ari rangda mah tong disarwakeun jeung jambu atuh. Nah, terus lamun mulung randa bebeja ka saha? Gandeng da lain barang maneh mah. Ih, yeuh Kakak ari pangalaman urang mah kieu. Urang teh manggih sendal. Nya alus, nya mahal. Manggih tina rungkun awi nya urang teh dibawa we. Soal jeung maok eta mah. Nya henteu atuh. Ah, maneh ge mulung barang batur, Ah, henteu atuh. maok sendal atuh ngaranna. Ah, lain. Atuh kumaha engke nu bogana apalin? Maneh ke dipanggil. Ek ngajawab kumaha maneh? Nya ku urang mah rek dijelaskeun. Urang mah manggih senda tina handapeun tangkal awi. Da lamun seg urang balikna mawa awi mah kakara eta maling. Dasar sarap ente kadang-kadang.